Iya. Nah saha nu ngahina teh sanes anulian saha putra Bima Gatot Kaca. Gatot Kaca dugi kanangtang sok cenah Kresna nyage Batara hayo urang patutunggalan oko begalan pati ceuk Gatot Kaca sumuhun. Ngalan percanten sagemlengna naon Kang yang jadi Kresna teh nanyakeun eyang teh Batara leres jawaban anu pasti eyang teh Batara dupi eyang sepuh sarua Batara dupi pangersa sami Batara dupi kaula Kresna oge Batara oh sami sarua Kresna Batara eyang Batara mung dina naon bentena lir tangka tereup jeung keleuwih munguh teu aya bedana ngan aya beda jeung beda deui tah barareda jigana teuing beda budi Batara nama sami sarua dupi bentena ai bedana teh pancena ai eyang mah Batara teh pancen teh mingpin triloka tilu alam sawarga maniloka alam Madyapada alam Marcapada ai eyang hidup mah ieu duta sawarga Ari Indra mah di daerah nyaeta di Tenjomaya dupi kaula ai Kresna mah tugas teh di dunya pikeun ngarengsekeun pacogregan alam dunya jadi perkawis Batarana mah sami sarua nun eyang nun tah ai kitu naon upami ieu mah upami aya jalmi nu ngahina kana kabataraan Kresna sami sareng ka eyang teu kade percanten akang kadi percanten pisan kitu naon ngan ngecebrek we tita tadi sumuhun ngawartosan bilih melengkung bekas nyalahan aya nu ngahina kana kabataraan Kresna leres saha mangklukna hei Indra hei panyakit TBC liver mah lila rek tepana teh tapi penyakit goreng hate sekaligus awas nular pisan tama sakotret kayu api sanajan kahalangan kudada awas jadi aya nu ngahina kana kabataraan Kresna dawuh sarua jeung ngahina ka eyang sarua nah eyang teu nyaurkeun sarua jigana mah kana kitu Kresna saha mangkelukna anu ngahina upami aya nu ngahina kana kabataraan Kresna naon hukumanana gebruskeun ka kawasan teu di muka urang totogkeun ka kawasan di muka jelema kitu mah kana kerakna sugan nuhun saha mangkelukna di dunya anu wani-wani ngahina kana kabataraan kumaha upami ieu nu ngahina teh sanes anu lian anak dulur atapi dulur sorangan ari hukum apa Kresna hukum adil kumaha
Ari adilna hukum teh ulah sieun kanu hideung ulah ponteng kanu koneng teu ninian teu akian teu indung teu bapa teu sanak teu keluarga teu emang teu alo teu sobat-sobat acan salah tuntut salah itu di sawarga mah nya beda deui jeung di dunya mah pan hukum teh bisa dijual molikeun kana duit. Lamun hayang jadi orang sawarga kudu kitu. Kajaba hayang digeburuskeun ka kawasan dari muka. Saha bae urang mana bae sanajan bojo sanajan anak salah mah tungtut. Sae nuhun hayang. Nah saha nu ngahina? Nu ngahina teh sanes anu lian. Saha? Putra Nabi mah Gatot Kaca. Gatot Kaca dugi kanang tang sok cenah Kresna nyage Batara hayo urang patutunggalan oko begalan pati ceuk Gatot Kaca sumuhun nah heueuh teh kitu lamun nya teh manaha nepi ka Batara hargaan kitu munnya mah asa kasida teuing mah ceuk urang kuningan mah kagila-gila keding ceuk urang Majalengka si Gatot Kaca wani ngahina nangtang gelut timalan urang ajar eta mangkeluk adi kaula kade cicing ulat cicing da teu lompatan ieu oge cicing eyang uning aku anjeun naon kapan si Gatot Kaca teh kapungkur digodog di kawasan Dradi Muka di campuran besi persani wajah perak timah sareng sajabina daging besi tulang wajah urat kawat eyang nyaurkeun kapungkur oranana Braja Hingkang Tumama hartosna moal aya pakarang anu bakal teurak ka si Gatot Kaca di dunya aya ge hiji kagungan karna konta eta oge dipakena kudu sakali da moal masihkeun upami ditamut jadi sumun newak Gatot Kaca teh kedah kunaon pakarangna atuh da moal aya pakarang nu bakal teurak dah cilaka upami diserang ieu teh perang ngaranna yakin bakal ngorbankeun masyarakat anu seueur bakal ngorbankeun ulah dia bala tamtama anu seueur supados caina herang laukna beunang manawi eyang di dieu kagungan piantieunana si Gatot Kaca kedah kunaon sajabiti ku konta alah cilaka aya Kresna aya duh nuhun eyang kumaha upami bade ditamut we bisa pek wae bongana si Gatot Kaca geus wani-wani ngunghak campelak bade ditamut eyang bisa mangrupikeun naon senjata lain panah ta ieu di jerona teh tarumpah nu sok dipake dina suku dikumahakeun pake ku Kresna datang si Gatot Kaca tajongkeun moal teu remek awakna bra bawa ieu geus paeh si Gatot Kaca buru-buru ieu pusaka bikeun bawa di ka dieu hae ya nuhun ayo